Gusti ngaganya nyelamatkan sadayana nyelamatkan sadayana ya aya jalan komo muntas mopok mangih korowong monyet naik di beret taraje beres sabenerna aing hayang ngabogaan negara anu maju sedangkan syaratna teh kudu ngabogaan layang jamus kali musada da beneran ayeuna aya di leungeun si cepot direbut ku aing dihilian jeung entok gedaekeun batur-batur inggih kula aya kumpul tingker ieu wewengkon tingker euy mangga inggih tetepang sokasan doh ari kurunyung teh jauh sagala di garo ieu mah ye doh jeung muruluk jeung ngebul ditu getret deui doh nikmat meureun itu mah aya aduh Dadara mangsa sadayana aya pangesto aya pangesto nuhun dari damang mah dupi salira kumaha damang bade angkat ka mana ieu neangan jelema saha teh ngaranna Asdajinga atawa Empot doh nah make dipilari sagala eta beja nama cenah nyekal layang jamus kali musada Allah gitu Allah mudah-mudahan dunungan aing nu bakal bisa ngagem eta layang jamus kali musada doh sae ayo ka batur-batur kararumpu kitu euy mangga sangkan kahonta tujuan makmur dina keadilan bajauan ulah ijiran awas pilari Sultan Qasir Ridho Pangeran gumelar di pawanang kedah ngajadi cengklak aja sapanjang orang kumelar ulah ade ari kurunyung teh jauh sagala di nya rambut teh ieu mah ye sagala dicoo perlu disi. Hello everybody. Hello Nona. Ngenakeun nami abdi. Saha? Ayu Ting Ting. Aduh, suka teh Sultan Klosir. Ayu Ting Ting dari mana ieu teh? Di Tegal Panganten. Aduh. Paingan cantik. Bari nepangan ka bogoh abdi. Black Baron. Halo, beres. Hayang jaipongan ah. Aduh. Nya. Boleh. Hayang jaipongan ah. Aduh, mangga besti.
Lamun urang cacang urang ulah nyeun anggunan silih elingan nganggo eling pangeran kudu sauyun batur tantu ngerajin Mister sahur tadi ukur disebut dianggo hantu kena serasa kebon ser kebon mi gawe reperapi buah kesalahan Calangap goblok. Lain calangap goblok berarti sia atau tempo wayangna. Jadi teu kompak si Jagong buah balik jauh. Naon seri sagala eta? Alah, Naon? kamana ngaitkeun kincir. Kakaler katojo bulan. Kamana ngaitkeun pikir. Moal ler ku sabulan adalah meuli obat ke apotek. Ya. Jalana ke buah batu. Lajak. Boga sobat tukang lotek. Huluna katingang mutu. Dulug dugdag meuli motor kabanyaran eta nu buduk diudag-udag ku dokter rek dipodan. Mararaja anjing teh. Ganeng anjing. Ngaleret segala eta. Teu ngeunaheun laguna. Maka jeung aya nu reuneuh naon teh. Hayang lagu naon atuh? Lereuneuh. Urang mah hayang ngalagu sorangan Pek. hayang pamunut sorangan.
Lagu naon? tuturkeun dewek pokoknya mah. Sok. Nya sok kumaha. Boros guys. Nah. Sok tuturkeun. Kunam betepang. Kuna bepang. Sarang salira. Kang Tommy susah. Manis imut nah kasar kawian bagus sae rutina goyong kenal Bapak hajat anu mana bayar laguna aduh saha namina Bapak Rodis anu bageureun salira parodis deui kagung saha kasete Sawer baje. Bina haduh Sawer kapengker. Awur baje. Sawer ke jeruk kawin. Ya nyawer ya. Nyawer deui. Nuhun baje. Ya. Aya sinen teh nyawer. Mohon Bapak Hajat. Bapak Hajat hatur nuhun kabihan deui. Guna mepanggih. Sareng salira Bapak Haji Oyo sanjeun manis imutna Bapak kades cucup anu bageus Ya nyawer deui ya. saharupina Naon baje? Anjir jeung kantongna. Bae loba duit ieu. Bada loba duitnya. Lanjut. sanjeun aduh saha Ya. salira Naon je? Naon deui wae eta kalungkeun. Anjir anu ngora kalungkeun. Mangani eueuh deui. Neangan deui je. Neangan deui. Ya. Si Dodrog. Nah, ngalalep si Haji mah tuh. si Haji nage ngarelap Lamun teu salah ieu ge leuweung ti prasara teh. Di kapung ku aing. Dan nirahing kang samya maneg satengahing marga. Maneg satengahing marga. Dan nirah ia maneg satengahing marga. Di sawang ku aing ieu leuweung pasti di dieu aya si Cepot. Leres.
di kaangangan di sawang kuaing hei Astra Jingga lamun maneh bener-bener anunya kelayang jamus gali mujada ku kaula bakal ditewak koy geus waktuna eta layang jamus kali musada api banda di mana Gusti si Cepot teh sakedeung deui jigana baka panggih anu ngaran si Cepot ari bentukna kumaha eueuh bentuk nu ngaran si Cepot teh eueuh bentuk teu keput-tepuk bebentukanana wayahna ku urang-urang tewak eta jelema tingker ileuweung ti prasara ha sae mangga bejaan nu lain sae mangga hayo jigana anu ngaran si Cepot ayeuna bakal modal ku kaula sabab lamun saha-saha nu bisa maehan si Cepot bakal menang hadiah dina waktu ayeuna dituluikeun si Haji